Ya neng baju lebaran jeung dia. Jaha emak bager. Karunya bae makana dia bisi kajeng celing doang. Batur maka beli baju lebaran dia mah henteu. Nah, neta yang Datang di beta si Bangus. Baju lebaran menang melikeun emak. hari abi kapan tadi dibelikan mak? Piraku ka dia ku aing kudu dibelikeun. Anak aing lain. Kan abi laki anak emak, bapakna incu emak, atuh berarti sarua anak emak. Teu sudi amat aing boga anak doang dia. Teu sebengar ngeuheun aing mata kasalaki dia. Ngareneuhan sama. Ngareuneuheun neng lain ngareuneuhan. Hi emak ngagetan bae sugan aing mah ngareneuhan. Heuh salaki dia mangen bisa nanyeun anak doang. Bisa-bisa nyin anak burung mak. Neng tah mangen bisa nyeun anak doang. Bayawak ge anakan. Ulah rosa-rosa teuing mak. Minantum ni disarwakeun jeung bayawak. Disarwakeun jeung naon burung? Kadal buntung. Hadah dia nek naon? Nek naon mak jadi naon? Eta caina gelas jeung naon? Nek si beungeut mak karek udang es abi. Piraku nek si banget make cai sagelas. Oh nu piraku mak, ari mah kunaon sih setiap nu dilakukeun ku abi naon bae. Kaen dah di mata emak. Atuh dia menyen picurigaan bae jelemana. Oh mah tak abi geus beungeut tah, pake beungeut tah. Deula batur maneng meuli baju lebaran ge 2 setel, 3 setel. Ari geus dia meuli ngeun sapotong doang. Kebeli-beli sapotong burung mak. Heuh diknya, gua salaki dia mah teu bisa nyer duit. Atuh emak uyuhan ieu ge kabeli keneh. Ja emak teh daek meulikeun. Boga-boga tinu salaki tah baju lebaran ge kudu dibelikeun ku kolot bae. Atuh adat nama arana ge anak sorangan. Adatna hulu salaki dia lonyod. Kunaon dia kolot kapoe? Ulah sok ngajegeg di lawang pamali. Mantak naon mak? Mantap kitu tah. Ya neng ya lumayan sakepeuleun. Ngan jauh nananan mak. Pancek emas sakepeuleun nya eta tadi ngeupel. Hei sugan aing mah nek mere duit. Kerenaan ya anak jeung emak keur ngobrolkeun warisan heuh. Hi aa. Jadi dia kawin jeung anak aing ngeun hayang warisan doang heuh. Moal dibere barang dia ku aing. Piraku eueuh teh mah sawa-sawa sakotakeun mak. Tah kuak aing diwariskeun ejeng dia. Ari dia nananan kolot kapoe. Keur nyieun konten mah tuh. Tatayan meureun. Batur keur nyieun konten biaran tatayan deui. Ngonten dia menyin batur sawan. Mana bae tah mun salah sangka. Wawanian dia nyalahkeun aing. Mak nan kali dibawa-bawa puk abi keur ngonten. Loba rumah tangga nu hancur ku gara-gara ekonomi. Semai doa hirup mah kudu barang hakan ieu. Atuh kitu we kusana teh barang akan ulah tah sampai pipisahan. Temating heutenan aja batang mah teu bisa disampaikeun. Di pagahana neremel bae kalebatan bieur bikang. Atuh aing mah bikang ieu. Aa ya geta nu bieur bikangan.